Lain tang, ngomong siang beli baju anyar, can yang lebaran teh. Lah yang bromono aing mah boro-boro ke baju lebaran aing mah dang ge sahur jeung ieu atuh jeung asin saya teh jeung ieu jengkol kemari. Pina aya si aing baju partai anyar keneh. Kamina-mina teh ingat tuh sia teh punya baju lebaran make baju partai aing mah. Kayak ku aing bawakeun deh baju tenang we anyar, slow we nya aing mah. Tong repot-repot teh sia teh aing mah yang penting mah baju anyar atuh da baju ieu ge baju partai ge. Kumasia we atulah sapira kuna tuh sia mah baju anyar aing mah nya baju partai pi omongan wae sia mah ajarkeun batu teh naon meureun. Atuh bawakeun we atuh baju anyarna ge ku aing dipake di acukna atuh nuhun ieu mah sajananya mangadang bager. Heueuh kayak ku aing pokona dibawakeun ku sia pake we nya asalakan aing mah teu awas ya teu dipake pokona nya. Aing mah boga baturan teh perhatian amatnya alhamdulillah ya Allah aing mah teu boga baju ge diberen we anyar alhamdulillah ya Allah ya baturan abdi bager pisan. Kumaha tang bajuna bagus teh eta anyar keneh saya tang bener aing mah. Tang sia mah bagus emang nage aing mah anyar ieu baju. Yang sapira kuna aing nya make baju penes sia mah pajarkeun aing ngajar budak meureun sia teh. Bahaya tuh sia mah lain masalah baju pan ngaranna lebaran mah tang. Idul Fitri itu menandakan kita kembali suci dan fitri, saling memaafkan selama dosa 1 tahun ke belakang teh urang. Tah gitu mun sia terasa bajuna balikeun tang. Baju mending ribut jeung aing lah. Jeung aing mumpung lebaran keneh arek moal. Sia mah main ribut-ribut wae tuh dipake ku aing kajian atuh. Sia mah main ribut wae ku jagoan terminal nih. Lain haju urang ieu motong embe jeung sapina aya dang. Banget sia tuh menyamotong sapi jeung beta mah beda idul atuh anjing.